kuari mah Pak. Lah, aya sesualana zaman kuari mah. Salawe 25 meser tempe jeung tahuna. Awewe zaman ayeuna lobanya bang HP daripada salakina. Nah, bener gak? Saketik 25 meser duku kalau namanya lalaki zaman ayeuna loba nu salingkuh di dunia maya. Jadi awasnya jagalah rasa malu kalian. Kanjeng Rasul sangat menjaga rasa malunya, maka kalian pun harus jaga malunya. Karena naon? Kalau kita sudah tidak rasa malu, al-haya'u minal iman. Rasa malu adalah sebagian daripada iman. Namun jalma teu boga izin, berarti jalma teu boga iman pada hari